Ma, Ma. Iya, Mas. Oh, itu nih. Kebeneran mah. Kira-kira. Heeh, gegero. Nah, gitu. Tuh. Paya tuh mah ku ujang kira-kira na. Hepek atuh, mah dek nyokot di heula. Heeh, sok atuh mah na masuk. Sok atuh. Heeh, sok. Mah. Ada si bapak ke mana? Ngarit. Ngarit. Heeh, nah. Oh, ente jangan rek mantuan si bapak ngarit atuh nya mah. Luhung teh make dek mantuan ngarit. Nah, tuh bae we keur hayang. Euji gue atuh bantuan si bapak kana eta mah kumaha geuskeun. Oh, atuh mah si bapak ngaritna sok di mana gitu? Tuh, intara puguh si bapak teh ngaritna teh teangan atuh katu. Oh, nya tuh mah jang ini teh lah. Heeh, Jung. Nah di mana meren si bapak ngaritna? Oh, itu gening. Pak, Iya, rek naon kita berarti ka dieu? mantuan ngarit, Pak. Leuheung ting tara-tara. Nya atuh bae we, Pak, mumpung keur daek. Heeh, sok atuh. Heeh. Sok atuh rek bantuan mah tah di dieu tah. Heeh. Hanca bapak tah. Ieu bapak rek nenan heula ieu. Sok. Nu iya, Pak. Heeh, eta sok bapak ge rek ngaladeui da eta. Heeh. Ya, gitu lah hanca rada mintul arit ge. Muntul. Ada tengkeun. Tas tara-tara mantuan ngarit. Nah ulah gitu Pak yang mantuan ngarit. Teu ulah atoh we bantuan mah. Arah tereh loba. Oh, atuh keur hayang ya jang. Pada gitu tara-tara sih teh. Nah, bae atuh keur hayang da ieu. Saya asupkeun ka ditu. Nah, iya kana wadah. Heeh, na wadahkeun. Nah ini Mas, apal bapak di dia? Ah, naon tadi malila ujang kukurilingan yangan bapak. Kan untungna teh ningali carangka bapak we tadi jadi apal di dieu. Oh, heeh atuh sok-sok pinuhan ngarah tereh mulang. Pak, geus pinuh meureun ieu ge, Pak. Wah, acan pada terjerok kene, sok gentakeun ah, ieu cokot. Oh, heuh atuh Pak. Wah, geus loba meureunnan berat ah. Oh, geus Pak. Oh, sok Pinuh. pinuh we saya ber.
So orang tuluy parabkeun kuat eta nanggung Ya kuat atuh Pak. dijawab kecakan. Cok lah. Tuh kuat Pak. Oh, tinggal. Ate kuat mah geus ku Bapak, Mas. Ya Wah, Pak. tapi we Tapi capek tinggal di awak. orang parabkeun lah. Baik tapi buru atuh Pak, ujang geus aratel yang gramani. Oh, so atuh buru-buru aburkeun kitu parabkeun ka ditu tuh. Bantuan. Gitu. Oh, bantuan. Atuh. Ya awas ya awas orang eser gini. Masuk atuh. Ah, nambah geus ku Bapak tuh nambah ngeri ya. Masa etik dida. Oh, atuh, jangan mah ngeureuy ke mana heula. Oh, udah pakai deh. Teh, ngiring ibak. Iya mah tiris rek manina oge. Tapi dalam teu mani merang. Mani heula we. Tiris aing. Si Dimas kacai ka mana urut. Eueuh. Ai si Dimas ka mana? Harteuy. Bieu teh panti kanang teh rek ngeureuyeuh mani cenah. Ti heula. Eta naon ngeukeun walu? Heeh, malu Rek di kumaha eta walu? urang seupan we lah. Oh, rek mirunceunna atuh. Heeh, sok Bersih dulu tiris da. Heeh. Nah, tadi balik nanti bareng gitu. Teu nyata ti heula tadi manehna mah ngeunahan yang tepi ka dieu kapiheulaan ku bapa ning manehna ge. Heuh, nak ka mana heula atuh mun. Teuing. Tempian. Ieu cairna di mana ieu? Keur nyeun ieu? Iya weh tah.
Tara genting tong kerana teh. Ada sini mas, sering di mana heula? Negas Kape- mani. Kapihulaan ku bapa ningan mani di. Panujang mah ngilu ka teh iti Pak manina oge da ti beurang mah saat ning cai urang mah. Ah perhama gede be bapa ge mani dinu urang we di dinya. Mentak disangka siling geus di dieu ge dinu urang. Wah, naon eta teh mah? Hui ieu teh jeung waluh urang seupan gitu. Ngahui nya. Kebeneran atuh jang tariris-tariris ge mah ngeunahna ngopi nu haneut nya mah. Heeh. Ieu ake seupankeun tah. Atuh nya mah jang rek disalin heula. Heeh cuk atuh teh. Iraha nya urang bisa kebeli kamera. Ah, engke marek ngomong atuh ka si mah jeung ka si bapa. Cing tempo aki asak acan teh. Anjing orang tiang. Ah, hipu ya nama. Cing hui na. Lain ai si Dimas kunaon meureun aki. Nanaon? He tadi isuk-isuk geus bebantu gegero kamah oge. Oh, da tadi teh ka bapa ge nuturkeun ngarit nya teh neneangan teh. Heeh, aya kahayang paling ge budak eta mah geura. Kahayang naon meureun? Teuing geura urang gerowan si Dimasna. Mas, Yo mah. yeuh hui teh asak jeung waluh. Heeh. Ah, atuh aya nawe sakalian ngomongna ka si mah jeung ka si bapa teh. Wah, geus asak mah. Asak. Geus teh ada orang. Amis ya, amis. Oh, asaan ge. Ya pulen ya. Heeh, ieu malah panas keneh mah lain asak teuing. Geus atuh heula sakitu loba. Wah, iya mah nyana ka Atuh tinggal pengker kuat alusnya. Pulen eta teh. Pulen Amis tak ayo mah. pakarek mangis di waluh. Pulen misalnya pulen bener yo bibitna kalau melaki kina. Biasana mah teu parulan kayak gitu. Garingkeun atuh. Halus ya mah. Cing nyobaan. Wah, pulen ya mah. Kawas hui we, eleh hui nu ieu. Amis nama eleh bener. Eleh, hui. Lain asa tadi asa ada aneh mantuan ngarit ning ka bapa. Nyatu bae we Pak mantuan ka kolot. Beda sepeda we pas anu ya naon gitu. Ya, kasih Tara mah bisa ge. sari. Osok kasih mah kedang mantuan kegeroh ning tadi katangin ku Pak. Nah, itu eta mah hayang we mantuan gitu. Oh, atuh syukur we itu kitu mah. Heeh, pan Pak ujang tadi sakola teh ngiluan eskul teh bangsa antina foto, video gitu. Jadi we ujang teh yang kamera. Nah si Dimas maka yang kamera apaan kamera mah mahal. Boro-boro keur kamera Dimas. Panjajan keur maneh oge kadang aya kadang eueuh geuning sakola teh. Nah, tuh mah tapi lagi 50 juta kamera mah. 50 juta naon bukan 50 Eta juta. budak teh kunaon naon? Imah urang oge jeung taneuh namun dijual mah 50 juta. Atuh Dimas ari neangan hobi teh tong nu mahal ting geura. Nu bisa kajangkau ku urang we. Da geuning foto video mah eta
cana naon kudu geus boga duit 50 juta. Nah engke gawena dek jadi naon Dimas? Nah tuh mah fotografer mah bayaran oge mahal mah, sekali gawena oge jutaan. Udah Mas, ari duit 50 juta mah urang mah ti mana atuh? Mending ge mah sakola we cing bener. Sugan we aya milih kawas batur atuh engke mah jadi PNS. Ah atuh mah da anger cita-cita ojang mah yang jadi fotografer. Ketang mah da keur diajar mah ulah waka anu 50 juta ge keun bae. Anu 3 juta 7 juta ge aya. Geuning eta aya anu 3 juta. Urang meuli we atuh. Nyaan Pak. Urang ngajual mewe 2 siki mah. Asik, nuhun atuh nya Pak. Ya lamun kamera ojang geus aya mah ojang rek leuwih getol deui ngaritna. Heeh. Cing bener eta teh. Heeh atuh pasti.